kamana. Sehingga hayu urang curah limpahkeun shalawat sarta salam ka Kanjeng anu mulia sarta ka para sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu guru hormatan singkuring karena jangan arti singkuring di kanjeng dengan cara ieu abdi bade ngadugikeun hal perkawis madina hirup saulina. Namun cenah abdi hirup saulina teh nyaeta hirup anu babarengan, hirup anu teu sosorangan, hirup anu teu sewang-sewangan. Urang diciptakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dan manusia anu merupakeun makhluk sosial. Namun cenah anu makhluk sosial teh nyaeta makhluk anu teu tiasa jauh di pagulungan batur. Contohna, lamun misalna orang rapat, orang kedah di mana, orang kedah tuang, tuang teh di mana? Di tukang dagang. Tas tukang dagang eta teh berarti orang mereka pagulungan di batur. Nah, eta teh salah sahiji bukti kemudian orang teh makhluk sosial. Tas aya contoh lain, lamun